Oh, udah nakang buat tugas, teh kudu sanduk-sanduk kepalaku heulanya sebagai pembuka urang ti karya muda. Jauh di Jugjug angang tuleh didatangannya. Urang tiasa nyumpenan kana pangulemna pangersa Saiful Bet Ibu Dede sakeluargi. Dinararaga. Aduh, kaliura maneh mah lain naraga langayang. Oke pilap haturannya ka Bapak Kepala Desa Bantarsari kali perangkatna Bapak Kepala Dusun Muktisari, Bapak RT, Bapak RW kali reng-renganana haturan salam kabilujengan ti pribados sapara kanca seni calung karya muda keur naon tuh keur naon uing teh tadi ngobrol kasarere Kamang Yadi, Kamang Ohel nya Kamang Alit oke Kang hidup Akang bere waktu arek sanduk-sanduk kepalaku atuh keur naon eta kalaka jeung Mang Alit sarwana lain ngabandungan ngobrol maneh mah tah kan ngakunya teh hilap ka Bapak Linmas kali Babin Mas anu sami hadirin nawi ieu haturan salam kawilujengan ti pribados karya muda sabaraha kanca nanging hapunten pagtenda karya muda teh upami di es tuning serba kakirangan da masih dina tahap belajar teu boleh diajar wae nya urang teh gitu pilih aya kakirangan tangtos seueur kakirangan mah dina silung dina nako calungna sumbang dina ngahaleuangna ti pribados sapara kaca nyuhunkeun dihapunten tah gitu urang ge lain ge kawan urang nu ngomong teh geuningan maneh wae nu ngomong urang mah teu ngomong atuh sok maneh nu ngomong keun urang nu mah ngomong urang mah ti tadi ge keur cicing bukunya ceman sok benerkeun Mang Ohel pang benerkeun Mang Ohel teu nyang ceman ti tadi ge keur cicing kedah dangukeun Kang Dalang nuju wawancara nuju dari kepalaku kapan nuhun abi ge ngupingkeun janten gitu di tadi ge kapan di tadi ge kurang kitu banyak gitu Kang Dalang na wae eta mah aduh gitu kumaha di tadi ge gitu kapan kumaha nya ieu mah iya abi nya jeung Kang Alit di tadi ge gitu kapan ye dengekeun Mang Alit Mang Ohel Mang Yadi dengekeun nya lamun kira-kira na kapingpinan arek ngomongkeun lain kitu carana aya carana lamun mangih ka teu panujuan sok didinya rempugan heula datang ka Akang hayang naon hayang kumaha da meureun anggar ku musyawarah mah hasilna bakal mupakat ulah ngobrol tukangeun nya sok arek ari tu lah mau arek naon arek tanya ase kapan dipanggil saha panggil tah kitu tah aduh dangukeun cenah kitu kedah didangukeun kapan ngadangukeun ti tadi ge sok ti tadi ge ngadangukeun ka dieu maneh ge lah ka dieu we nu nya ase ka dieu ka dieu ulah kalah lulumpatan ka ditu ka dieu we nya ase ka dieu astagfirullahaladzim ya enggak ka dieu bepuji nya ngan ngarujitkeun wae sasalang teu ngumpul si tadi mundur ka dieu bener nya ka dieu lain uing mah teu kaarti geuning jiga nu darusunnya titah ka dieu dar goroyok
Tadi ya mana? Jauhan kita mah. Urang mah geus teh kasabaran lamun kieu. Kasabaran. Jadi provokator na teh maneh provokator. Betul ngajak. Nu ngajak ieu mah. Dasar si cara pasar. Tah, nah maneh mah teh ngarekan ka urang. tidak maneh mimitina tadi. Ih kapan tadi kerja maneh? Sarwana ketat. Anu punggung mah sarwana eta teh. Ongko nyarekan kali itu bering melotot ka dieu. Naon maksudna? Sarwana. Naon mah alif kasi itu. Mimitina ge. Oh. Ari mah alif ka dina dewa. Obrolan. Tingali kalakuanana. Si eta mah halus ngahormat ka pimpinan teh tah kitu kudu nyontohan mah teh geus. Alah maneh teh Itu ya teh. kudu mas ya teh. Lah Kudu hormat ke pimpinan. tempo mangalit baguna teh hareupeun wungkul. Tingali tah, pan. Pangalitkeun meurepan. Kunaon eta garo? Garo ieu teh. Oh, kadewasaan anak apa? Cek urang si unggul mah bener ka pimpinan teh. Ngahormat, ngabdi. Jawa maneh mah hareupeun. Hormat si unggul mah teh tadi ge. Nu kieu nu disebut bendo Jawa, dihareup alus, di tukang mangendo. Sarwana jeung Mang Alit ge. Sarwana. Lamun kieu akang bea kasabaran. Detik kieu ajaran pimpin ku maneh geus. Tah ieu mah. Oh. Ayo mantan pimpin. Jadi Akang menyerah. Lain artina pimpinan akang sebagai pimpinan delitan. Tapi nempo kieu akang pusing. Sarwana jeung Mang Alit kitu carana mah. tadi ge ada gara-gara. Cik hayeuna kumaha geus saperti kitu ge. Urang mah teu meureuh padahal mah ngahormat. Cik ayeuna geus saperti kitu saperti kumaha. Mingpin nu Bisa maneh ge? Bisa. Buktikeun. Sok ngabari sih bener. Naon dong kitu patut. Bisa nadalang teh ti. Oh, dihidang enggak? Sok rek kabur naon sia? Nah, make nanya ka urang kapan urang mah nu geus kugoyeuna nanya ka urang. Benar. Bisa hayang apa? Dalang teh bisa nana poe teh ieu tilu kieu. Paingan bisa nyawanya. Atuh moal ge urang disebut urang gitu. Paingan geuna mohel si ieu cenah guruna Teh ieu urang teh nya. Mentak ayeuna diserenkeun sok ayeuna mah sok. percayaan teh Jaga kepekaan masing-masing. Takol sing tarik. Aduh. embung urang mah ge. Nah, maneh make embung ngalawan ka Atuh nyeri ditakol bobogan mah. Jadi wadah naon? Pake Gusti. Sok cekel bobogan. Jadi sip. Takol sing tarik. Embung. Ai maneh terek niluan apa moal? Arek urang mah. Ai arek sing kagugu ka urang. Siap atuh. Sok cekel bobogan. Takol sing tarik. Bobogaanna. Lempakeun heula geus. Ieu bobogaan ieu. Oh, iya bobogaan. Wariskeun geus. Nah, nya. Naon? Masuk taran lembok ka dalang nya ka. Harga pas kitu sok ya kieu. Oh, bisa huluan atuh kan eh. Sok, jaga pembukaan. Takut sing tarik. Takut sing maneh teh salah. Alah maneh itu. Eta panangan. Kapan bener cerita nih, Dek? Oh iya. Oh, atuh muti tadi. Sok, cek ke bobogan. Geus. Takut sing tarik. Jawaran. Ari ka banjir mah tadi salah-salah eta kitu deui. Kapan seru balik gitu? Sok mana belah dia ya? Oh, Duh, nya. Sarua. Kan urang mah di dia. sing loros nyepengna ulah gitu euy. Tah anu kieu. Tah anu
Dan teh gitu. Oh, oke ya. Nah, gitu. Cenah mana Tadi mana kita ke orang gitu? Kira tadi mah keur pohon urang. Ya, punten aku, punten. Ada di petakeun ku abdi. Puntennya. Tah, nyepeng calung kieu buktasna sing siap. Takol, awal. Kade, tapi kade. Yo. Pasang gua jeung mohet. Nama tuh aya Ini ya tempo dalam nyekeun. Kieu cenah Mang Ohel nyepengna. Nah, gitu. Yuk. Sok kembali. Gitu. Baris kamu bukan akan ieu eta teh lempang. Kapang ieu maneh tah. Kapal mana kali ngahinaran kena bujur. Titah saha ka hareup Ada cangkul itu Kang. lempengkeun. Sok jeung batur. Tah. Tadi Mang Alin. Ayeuna Mang Ohel. Dimuluan yo. Apal tuh. Apal tuh ieu. Anu bener jeung anu salah. Apal tuh ieu. Apal tuh ieu. Naon? Gus. Kita ke mana tuh ya? Yo, ningali ieu nu didamel pantokan. Sok ka dieu. Nah, Gitu. ieu lempeng. Kade Mun mun kadupaku ieu berarti Mang cai Alin lempeng. ulah ngerakeun euy. Ulang ngerakeun. Tuh loba budak Pimpinan SD. kieu ge ulang Apalin ngerakeun. baris-baris. Jadi kan dulu kayak ngomong. Karena yang ngagalasannya. Itu Kang. Si dieu Mang Alit maneh rek pimiluan kitu deui. Asa salah maneh mau lempang cek urang mah kieu. Da urang mah teu pindah. Tadi ka di dieu we. Ini balikan deui lainnya mah urang teu salah. Terus Sok kabari sing bener. Oh. Tapi bener. Mana yang salah? Sok Buktikan Cek pembukaan, takut sing tarik. Sing tarik takol. Kunaon eta maneh ka? Oh, aman. Astagfirullah. Oh, Tuan. Gusti teuing. Oh eta anu bisa teh nu kitu. Oh jadi, ilikan. Aya naonan ieu? Nempok gerang enggak? Enggak. Era loba budak. Ih, nempok kapan Aya kan naonan takol? ieu? Era loba budak. Nempok tiga Aya naonan Mang Alin? Pulang ke Ima. Gigi. Era loba budak. Nempok ulah sautik ku Ya sautik. budak. Bisi Geuna geuneuh. maksa teuing atuh sok. Ya sarua. Heuy. Naon teh? Eta Sarua. Oh, iya. Ya sarua. berarti mana teh tahu punya. Lain. Beh nama geuning bener euy. Kumaha? Aran-aran ngasuh jelema teh bangga. Bangganya. Meri. Tah mantap tadi ge kumaha? Ai ka pamimpin teh ulah sok ngababarikeun. Ngaran Dan ternyata kumaha jadi pemimpin teh teu teu gampang. tah kitu. Sok ayeuna mun geus saperti kieu kumaha maneh geus nyerahkeun. Tadi ampura. Cek mentang hampura. Sok minta hapura geuwat. Moal bener ieu seni eueuh pemimpin. Cerak nanya. Jika anak keur ngopi meureun. Cerak. Aduh. Cerak. Kumaha cenah Kang Ohel? Iya. Ayo kumaha Kang Ohel? Aduh, cariosna gitu. Kumaha enggak? Milarian. Lain beh nama Nyerah maneh, Kang Pak. Dalang. Ari Sugan teh Kumaha? mimpin jelema teh babari. Tapi ternyata geuning susah. Mantap bener. Aran-aran pamimpin teh ulah disepelekeun. Ya atuh. Gitu. Mantap tuh. Hey! Tuh nyontohan sok. Ai jadi pamimpin teh bangga. Nya. Hese geuning. Kumaha putih? Ai maneh kunaon deu? Kurang di papatan ka. Lah itu dah yang bener. ngojos kana dede. Saha nu nojos? Tuh yang lebih orang ka dieu teh naon nu naon ka dede. Eta mah Ai simot sugan liwat. didinya ka urang. Simot liwat teh mah. Oh simat. Jadi kubang Meureun aya meureun Kang Dalang. Di abi mah meureun nyabe nyongkeun di hampura we.
Keun bae saring malum tah kitu kuduna pimpinan jeung bawahan teh nya. Jadi laras ka pimpinan teh urang teh kudu bener. Ulah nganggap gampang. Ya. Itu ulah ngagampangkeun. Hitungan meureun sabalikna nya. Tah sawalikna. Di pimpinan teh ulah kena boga rasa jadi pimpinan. Ulah gila ku jabatan teh meureun ge. Teh kudu ngahormat. Da meureunan jadi na pimpinan teh ku aya. Oh, bawahan. Jadi akar lamun Lain. Si eta sinario euy. Bener. Nuhun Dihampura, pisan tos dipikanya. buat kan. Nuhun pisan abis tos dipikanya. Sok ulah tinggal rasa. Ulah sedih. Didokeun. Lain ku masalah. Sing gede rumasa. Lain ku masalah. Ternyata salah teh. Ayo suku. Kunaon suku? Kunaon suku? Kunaon suku? Ayo suku. Kunaon suku? Tadi mah saya nu ngagelek Naon? karena sampean Dede. Aduh, menis. Aduh, Dede cenah nu kitu teh. Anas Dede nama teh aya we suku aya. Tapi teu aya. Mobil mah kakak lagi datang Naon anu kageleng naon? Sampean Dede kageleng. Sampean naon kudu ningali Ya sakieu lencop lah ya sampean Dede. Aduh, nu kitu. Meureun. Kieu meureun nya. Mang Ohel, Mang Alit, Mang Unggul oge Mang Yadi. Batur teh tanya-tanya, ai karya muda teh meureun baroga aran. Urang teh cepat can kenalkeun nya. Hiji-hijina saha aran urang. Nu nyekel calon ka hiji teh saha? Nah, gitu. Nya. Berarti ngenakeun. Anu nyekel calon kadua saha? Nu katilu saha? Oge nu ngocrekan bari jeung kaset teh saha? Kitu nya. Tah ku urang ku uing arek dikenalkeun. Mohon. Nya. Cuk. Sok. Tah karya muda buktikeun ayeuna. Nya. Kuing teh dikenalkeun. Cing tunjukkeun ai karya muda teh sayan tina calung bisaeun teu ngarigeh. Kan kudu ngibing. Sing pantes ngeunahnya ngibing. Bari ka hareup kumaha carana? Nya, bari ngibing. Sok taruna lah alat nama. Hayang apa? Ibinganan hayang apa? Bebas sok. Jadi batur teh, oh sieu mah cenah boga koreo sorangan teu kudu dipapatahan. Ari koreo teh naon? Ampun jelaskeun. Palingan kemarin urang meunang turun koreo. Lain, Malit. Meniasa bener Malit teh ngobrol. Atuh naon cek maneh? Kang Ohel lereskeun Kang Ohel. Iya nu bakal bener mah ieu. Koreo. Nya. Oh, ayo. Ari kamu. Kumaha Kang Ohel? Kumaha tah? On. Percaya kayak mah. Nya. Ampun. Ya. Gening. Aduh. Jadi bener nggak? Bener. Nya. Bener. Aduh, meniasa bener padahal ternyata nu bener. Ya, ai koreo kieu nge lamun uing nyanyinya calon kahiji Mang Yadi. Sok gayakeun urang. Arek dimulai. Sok Kang Jepi lah. Seni calung budaya Sunda nu aya di Sarabaya. Acan keula. Video engke videonya video nya keula. Teu kuat benernya. Renyong saya mah babarian renyong mongko. Sae narek.
lingkung seni budaya Sunda. Itu ngebangpak-bangpak ayo cicing gerage jang tanggu itu tuh tukang dalang terek ngabahas ngenalkeun. Ulah waka beberebetan. Ya. Kayak kumaha tukang dalang. Oh. Lingkung seni budaya Sunda, seni calung karya muda, nu aya di Sarabaya, pimpinan Bapak Rukmana, calung kahiji Bang Yadi, calung kadua Mang Ohel, calung katilu Mang Alif, di kenangan ku Kang Jepri, di goongan ku Mang Warjan, di organan ku Kang Repi, disengakan ku Bapak Ading, nyangakeun hiburanana, seni calung budaya Sunda, nu aya di Sarabaya, pimpinan Bapak Rukmana, karya muda, dikocekan ku Mang Ungu, dikocekan ku Mang Ungu, dikocekan ku Mang Ungu, dikocekan ku Mang Ungu, Mang Ungu nu ngocrekan, iya teh Mang Ungu teh, iya Ungu, iya Ungu, 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 Ungu. Puasnya. Parantos nganturkeun urang sadaya. Kumaha, kumaha. Harap dia keur naon atur itu. Iya. Ya maksud itu kieu nya parantos ganturkeun urang sadaya saderek tatani angkat ka Bekasi. Arek kitu. Lain arek suudon ngo, lain gitu. Kala naon ieu anu nyepeng kocrek saha namina? Urang ieu anu nanyakeun. Urang ieu anu nanyakeun. Tukang suuk saha namina tukang kocrek? Tah ieu teh Unge teh. Lain cenah itu lo tukang ngalangsung teh apa kasih teh cenah asa. Di tukang. Anu mana Gerawan atuh ditata hareup. nu mana ngaran Unge teh gitu. Gerawan ditata hareup yang kadon. Apa anu di ditu tuh? Nu mana ngaran Unge teh. Banget pindah ka hareup teh nya. Ya enggak. Dia tuh sok panonton na mobil nanyakeun ka urang saha cenah tukang kocrek teh. Tah ieu teh Unge teh. Tah ieu teh Unge teh Kang. Tah anu ieu ge masih keneh Unge teh. Saha wae atuh ya anu minta perkenalan. Tuh ngajajar ngo nusak kitu lobana. Ngepehen ka maneh eta teh. Tah anu ieu teh Unge teh. Unge teh anu ieu teh. Kala ka tukang goong, anu nanyakeun bieu Kang Warjan. Saha? Eta tukang tuh. Tuh hareup tuh. Tah, tuh. Nanyakeun deui Rupa tata. tah ieu teh Unge. Tah. Aya. Pak Kuwu nanyakeun Oh. cenah. Ka hareup lamun teh mere rokok mah. Ye, sok suaban. Ulah eta teh heuh. Engke ge mah pasti diobrolkeun masalah rokok mah. Tukang kupingeun. Sok ayeuna sing tarik, batak sok ayeuna tah ieu teh. Unge teh. Aku Unge teh. Tah. Parantos. Jadi Sampai pan mana? ieu. Kumaha tah? Eta teh nya. Mm-mm. Parantos dina ngenalkeun teh cek ieu mah asa kurang alus. Maksudna kurang halusna kumaha? Ieu mah ngenalkeun dengan khusus ya buku ai bapak teh dibawa. Eta kuwi sakitu merelakna disebut teh dibawa. Jadi kudu ka bawa bapak. Kudu ka bawa bapak. Contoh Oh gitu maksudnya. Oh nya. Nah, Kudu make pin. nah. Heeh. Sok Oh, ngajajar nya. atuh, ngajajar sok. Suang dikenakeun nya. Jadi abi. Heeh. Abi di dia. Gas didinya ngajajar. Wasta. Ke heula. Oh, Ke heula. Kapan ti dia heula beureun? Oh, di dinya. Nya.
wasta pribados ecrak binana. Kitu berenya. Oh, bapaknya nananya. Nana. Biasa Tah ieu hirup. ya hah? Biasa hirup. Nya hirup atuh. Oh, hirup. Heeh. Tah ieu Yadi bin Ahmad. Tuh. Oh, iya teh bapaknya teh Ahmad. Ahmad. Lancar kana nganyuk. Oh, dia tahu sok. Ampun. Ngomong anyuk gede urang mah. Tah, iya mah Kang Ohel Bintoro. Hatingali nya. Bintoro. Nya Alit bin Edi. Tuh, tah nyangakeun ieu unge binatang. Kapan Bapak mau nepe atang lin? Laras. Tah beri kan dia geus aya nya. Kumaha? Ecrak binana. Binana. Yadi bin Ahmad. Ahmad. Ohel bin Ohel Bintoro. nya Alit bin Edi. tah ieu ge unge binatang. Lain urang mah pejet. Kapan Bapak teh atang lin? Laras. Pejet beda naon kok. Sok. Aku bagian Dina ieu kudu mah. disebut. Tapanya Ecrak binana. Heeh. Yadi bin Ahmad, Ohel Bintoro. Ah. Alit bin Edi. Heeh. Ieu unggul Binatang. Tuh. Salah apa lebah mana? Sok. Sok. Kumaha eta kumaha? ulah binatang dibalikon gerak. Oh, Kan kumaha maksudna? Jadi kieu nya. Bapak ti luhur, Nya. heeh. Heeh. wing ti tengah. Heeh. Gitu. Heeh. Tapi mending kana indung nu ti tengah. Aduh, eta maneh kan. Sariweura Nah, cari urang tadi bulak-balik jika jeung indungna ning. Sanu porno kapan jeung teh bapak di luhur. Heeh. Nah, Ah, emak di tengah. Mhm. Nah, wing di handap. satu kahar. Oh, eta, ya, kayang teh nge. Ulah ting di bawah we atuh mana mah. Mak mah ulah teuing. Aduh, Ulah teuing di ulah bawah. ting di bawah mama. Bapak we dibalikeun nya. Ibarat tak kieu nya. Binana ecrak. Tah. Gitu. Gitu. Heeh. Lanjut gitu oke. Ahmad Bin Ahmad Yadi. Terus. Bintoro Ohel. Ah, bener. Hah? Bah, ah. Bin Eta teh saha mangalip teh? Sing, kamar Bin Edi Alit tah itu. binatang unggul. Hayang kumaha deui eta? Bapak di luhur nge. Hayang kumaha deui? pisan we. Ya kumaha maksudna lamun dipejet gitu. Pisan segala ka bawa tungtung ngorai mau macan segala. Oh, Heeh. can hayang kitu maneh. Heeh. Gini, Ah, nah. Nya meureun dinaharti namanya. Oh, Geus aduh. apa ngeunya sarereanya yen kehadiran karya muda di Desa Barakaca teh. Leres. Ngaturkeun hiburanna nanya Mang Alit, Mang Yadi. Leres. Tah meureun dina calung teh kan aya 3 fungsi. Oh, leres. Aya nu kahiji tako calung, Lagu calung, nu kadua bodor calung, bodor calung, nu katilu lagu calung. Tah ayeuna nanya Mohon. suang di haturkeun heula kana lalaguan nanya lagu Oh, calung. leres. Mohon. Kapayun heula Mang Alit tah. Iya, mah kena eta. Kudunan we.